cilik putih celak herang putra tenina waktu ayeuna Ridho mios ka Medan Laga bener teu pino ngan ulah kadenge cara Bapak sia dina waktu rek init lain rek ngabelaan kamurkaan aing cenah eta nyinggung keneh ka aing kadenge ngomong kitu ayeuna keneh gugur sia disapatkeun beung ku aing ngaliwatan waktu suangan pasti diri nadiliwat cek ramai udar pasti diri nadiliwat kaget kunirahan ningali ingkang sampun prapta Prabu Rahwana anu dina waktu ieu nepangan dua putra Kumbakarna anu aya di tawanan ngandika aduh ya Aswani kumba Aswani nah bapak sia teh jadi contoh nepi ka ruksak awakna leungeunna pegat suku buntung leungeun eueuh celirawing perang melaan aing ari sia anakna nepi ka eueuh karep daya mikir sia teh Aswani kumaha tanya negara nepi ka rusak awut-awutan ari sia ngajedog wae mana tanggung jawab sia ieu deui ai ngadon tega ngajedog di tawanan bari jeung ripuh barang hakan teu malalikir sia teh kabina-bina teuing kurang ajar ayo dek kumaha ayeuna buru-buru atuh Kang caritakeun paralun maklum anu kasuhun meninggalih nu dipamri hapunten anu ditedakwa kalayan Wilujeng Sumping putra hasil sawala sareng pun adi tiwengi keneh da putra tete acan monok ieu teh kumaha panginten katingali ku panon dekok kurang monok neda da puguh teu aya nu ngeunah geuning karasa sia ha
hasil syawala wengi sareng pun adi teh nyaeta putra dina waktu inang tos kena si putra maksad mios ka medan laga init ka medan jurit lumaku ka medan tempur bener sia ngomong eta leres pisan leres wa putra teh sangem perang dina waktu ayeuna mamanga wa ya lain basa-basi sia sanes teu nyungkun kunyuk henteu wa cilik putih celak herang putra teh dina waktu ayeuna Ridho mios ka medan laga bener teu pino ngan ulah kadenge cara bapa sia dina waktu rek init lain rek ngabelaan kamurkaan aing cenah ha eta nyinggung keneh ka aing kadenge ngomong kitu ayeuna keneh gugur sia disapatkeun beung aing ha teu pino damel make implik-implik rek belaan negara jeung bangsa sajabana ti eta lain dek ngabelaan kamurkaan aing kadenge kitu ayeuna keneh sapat sia beung imbalan anu penting mah putra mios we kulan sanajan engke dina waktu perang kadenge ku aing bejana ti ditu dek ngabelaan lain dek ngabelaan aing dina harti aing bakal nyokot sia ti pangperangan malahnya acuwa hapunten da kaula teh sok dicaletot sateu acana iya aing cadu maka jeung kudu ngahampura jelema anu penting sia irit ka bener laga bener sakali deui aing nanya sanggup perang sangem sia sangem wa sakali deui sangem iya Bingah amar watas Bingah amar watas Bingah raka kiri-kiri lagi atenera ya ingkang hamidanget ya bagja kumbayangan aswani kumba aswani lamun maneh ayeuna geus kitu ayeuna samemeh indit urang barang daang heula jeung gua babarengan urang dahar heula anu nikmat ayo tuturkeun aing wala dia bala tamtama geus siap aku kituna wayahna pin kumaneh aswani kumba ini ditunggu ku aing barang hakan babarengan salamet Kang heeh itu tapi tecepe kan dina hate mar niatna urang marek melaan nagara jeung geus tong tarik teuing bisi aya lonok hejo cak bodas urang genti wae na mun lonok hejo nyuhun tukang bunga dina hate ayeuna mah urang mios ka pangperangan cenah geuningan si uwa teh dek mere daang heula cenah nya hayu atuh Kang urang ini tah